Ya, sok hayang-hayang ting mana teh joget ke hareup atuh. Hareup. Aduh. Tidak ke hareup teh mana teh. Budak naon ieu teh teh bucin hideung. Hah? Wayang dalang naon neng kieu teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sedaya semangat kurang nonton wayang golek semalam suntuk anu pernikahan anak Nyai Rantang Girang pripados sapara kanca ieu sumangga sakseni ku sadayana acara semalam suntuk. Mudah-mudahan sadayana teu pada tidur-tidur gitu. Kenalkeun yeup sinden tos terkenal nyaeta sinden Ibu Kawi. Mangga cobian suantena Ibu Kawi. Wilujeng wengi wala ka panganten nu di juru anu tos tekiat hoyong engal bobo. Tah ngira bobo ya kenalkeun wayang-wayangan Gupi perkawis wayang. Mangga orang kenalkeun masing-masing wayang. Mangga Bapak pengurus ya mangga kapayun kenalkeun. Mangga kenalkeun ieu wayang anu kahiji Bapak Wawayang Wawan. Mangga Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aya panonton aya hadir cik atuh madeket teu. Nah iya pribados teh pengurus kampung di dieu bisi aya itu ieu mah pawartos we ka abdi. Mangga sakitu perkenalan ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna bade ngenalkeun deui wayang pribados eta masyarakat ieu ketua masyarakat. Mangga wilujeng perkenalan. Ayeuna kenalkeun dupi ieu teh jalmina teh teu tiasa nanaon. Ngan saukur tiasa gaceng-gaceng wae tah ieu mah. Mangga kapayun mangga. Tah ieu wayang-wayang pribados. Aya anu botak, aya nu keur tahajud ieu teh nya. Aya neng sinen anu panggelisna di dieu teh. Ieu aya anu keur naon ieu mah nya? Anu keur amin-aminan aya ieu teh. Guru cangkel. Kalem tenang. Kela, wang mulai ya. Niti wancin mustari ninggang mangsa nu utama. Ayeuna haleuang sapara kanca bubuka ieu acara mapai laratan baheula. Mangga Ibu Sinen urang kawitan ieu acara. Mapai jalan katapan ngajik-jik hijil jang kudu awilan karena bantuan numpet kunjung datang
Masyarakat bade demo cina bade ka ieu ka kepala kampung mangga gara demo euy lah sok lain kadeun joget demo demo apa cenah wayang da wayang teh keur di dinya di dieu mah lain demo Wah, lain hari urang nah ieu beuteung kabagian dana itu dana naon ibu dana teh duit geuningan kabagian batur hari ini fotokopi keur itu ka dieu nah hari urang teh kabagian kumaha itu jadi pengurus kela ai dana teh duitnya Itu aya naon duit oh lain hari di sim kuring mah di dieu dana teh lain duit naon salaki ceu ocoh dana mah salaki ceu ocoh eta mah di beja eta mah nah karunya eta mah kayak sing puguh heula ieu dana teh nu sabenerna teh naon dana teh duit dana teh oh jadi duitnya dana teh terus lamun cocok eta kumaha cebut cocok rana eta teh terus ai di dinya tong rana sia rana cicing sayangnya oleam teu beunang rana merosot cik pamamekeun merosot pamamekeun merosot sorangan we terus demo Businen siga anu ngalakung na teh katingali kumaha saha eta bieu nya saha eta bieu jahe lainnya jika nama gajana herang bieu nya Mario satu kasep hari eta teh kembang naon anu dina ieu adina ieu na eta ku saririt sareret ieu teh lain juga kembang serehnya ieu na dina ieu sahanya adatna ari wayang tengah peuting kieu mah nya sok anu teu parareguh teh tempuan keun ai geus kitu mah tong cicing wayang mah sia teh ngajanteng deui mangga neng sinen lah lajengkeun neng nu demo kalah capek nu menang puasa gelap isir acuh anu tenang kokoh sehat sok salah sangka gitu cenanya cariosan namanya teh istilah nama teu kabagian ieu jalma teh mane ulah bengong wae atuh ieu ketek sok gerak pidato meneh teh kumaha pidatona kumaha itu salah naon kahareup ibu-ibu mangga kanu caang ulah cicing dinu poek bisi aya orai bedul nu akhirna jadi menyendul nu akhirnya jadi bisul era sadulur-dulur terus kumaha bisa nyari takai ayo nama kieu lah bang joget we kala dek nanya ya teh padalang mohon abi bane naros ka itu yos
Mangga silakan. Ari eta maneh naon eta? Wayang. Wayang cenah. Sok. Tapi wayang teh kalakusek-kusek kan. Balas atuh, balas. Kapan can digerakkeun? Hah, Can digerakkeun? bagus ini mah ajaib. Oh, ajaib. Oh, sia caroget. Ah. Tenepi. Hah, Tenepi. hah, kadang parase. Si itu tuh. Cicing. Nonyokan euy. Tadi gerakan ku saya cicing. Cicing. Kurang cicing deh. Cicing dia. Turun. Siap. Ya. Kumaha? Sok atuh maneh aya pangabisa aya temongkeun. I acara ieu. Oh. Tah sakitu meureunnya pangabisa maneh teh. Turun. Wah, iya Gatot Kaca. 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 Si dalang atuh itu kumaha? Asa teu parugu. Hah? Kumaha ieu teh? Nyeta saya ke balari ieu teh acara teh. Ya. Kumaha? Kewel malah geus ngahibur diri sorangan we urang nyanyi lah bareng-bareng ha. Eureun kencang kali ya. Hah? Nyanyi we lah. Nyanyi besok. Dalang, ya teh kumaha bisa mang tahun-tahun jadi sinden kok kieu sih teh alur ceritana teu puguh. Mah bayaran abi ka dieu kan we ieu kumaha alur ceritana. Engko tadi teh tentang dana. Nah, ieu jadi kana Gatot Kaca. Ari wayang kumaha ieu teh dalang teh teu puguh pisan alur caritana rek kumaha atuh kan baen teu paduli teuing asal amplop abi kana wayah ke bayar dipengker kada hilap jingjinganana. Lain bayar gitu. Abdi oge lieur. Ku si ibu oge teh dibayar teu puguh ieu teh. Nu nanayakeun judul teh judulna naon ieu teh. Neng sinen Bapak Dalang ge lieur ieu teh acara teh. Dukan naon judulna teh. Anu ieu Bapak Kepala, anu ieu Bapak Sirah. Itu kumaha atuh wayang teh abi teh jadi bingung mang tahun-tahun ngindenan kakak rek ieu meunang wayang kieu teu puguh. Ieu atuh mah neng sinen mangga lah ngahibur diri sorangan gitu ku nyanyian kitu nya. Sok atuh Mangga. bingung ieu. Aduh, mangga sok lah. Wayang joget nyanyi bareng-bareng. Ah, siap. 1, 2, 3 ping saware jalma aridit ka desa tara bare beja dasieun di penta sanggeus nepi ka desa ribut antrianana poho kana calana ubal abel anuna naon ari syaratna bawa kartu kakana sareng ka KTP na sareng ngangge maskerna wit bisa baraha
loba nu sirikna nu teu meunang nanya nu menang tong balaga komo bari jeung balaga engke bisi cilaka lu kata tangga Kak cela